orang-orangnya kecening. Orang hampura pisan ka maneh sok tu tah sok segala eta geuning nyarekan itu ieu geuningan masalah duit ka maneh mah geuningan sok nagih kitu urang teu hampura keceu. Saja murahnya. Urang ge hampuranya. Hampura pisan. Urang kete moal aya nu gogorokan deui keceu kete. Ni sedih urang teh mun ieu mah batur mun maneh eta teh. Urang teh bakal kangen ka maneh geus di teh maneh pukul batur mah gedean ka urang teh teu nganggap aya keceu nih. Hampura pisan urang teh celebas tak kapeutingnya. Maneh engke teh mun hayang ka dieu kari ka dieu maneh teh nya ke mun hayang ka dieu mah maneh teh sok ngomong ka urang, nelepon katawa naon, neleponnya teu boga ongkos katawa naon kitu ngomong maneh teh. Hampura urangnya. Hampura haji abi ge. Kira atuh maneh teh ada rencana inditna. Isuk haji jadi sedih urang nih. Coba batur orang teh. Boga bekal teh maneh boga. Aya tadi pamere. Iya di urang aya keula. Yang nyokotura iya aya ieu. Ya. Yang maneh ieu teh tuh loba tuh urang teh demi maneh ieu teh tuh. Loba ieu teh yang yang bekal bawa we kabeh ku maneh. Asli haji nuhun pisanya haji. Nih aku puranya. Nan bisa ngadengkelan sang itu ka maneh. Baik haji, alhamdulillah urang mah. Jeung si Ita jajan di jalan kata mun lapar gitu meuli. Urang mah da teu bisa mere nu gede ka maneh nya jangan bisa kiungkul hampura kecil telat sakit. Geus da eta jang manehnya. Haji Maneh atuh irahin ditna isuk. Ari ayeuna atuh adek naon? Ayo orang rek beberes itu. Oh beberes teh bantuan ku Haji mah. Baik haji tok arep. Nya hampura pisan euy nya. Gan bisa ngabekelan sakieu. Bisa haji alhamdulillah. Udah loba. Ya ada ka sahadeui atuh geus ka dieu. Bade ka Cik Imas we, Cik si Imas Ucu udah acan. atuh jung atuh geura ka eta geura bebeja. Kanu lainna bisi neangan katawa naon kete. Bisi moal panggil deui. Mudah-mudahan atuh keuceuk ka dieu deui maneh teh ieu. Insyaallah Tong eta. cing sehat urang. Cing sehat, cing lancar di jalanan, cing selamat maneh teh. Ieu nih kabar-kabar we mun maneh geus panggil jeung salaki kabaran ka dieu. Pasti keuceuk. Heeh. Aya atuh Heeh nya nyanya urang sekali deui hampura pisannya ka manehnya. Urang dihampura, urang dihampura ka manehnya. Hayu atuh diantarkeun ka luar. Ceuh nuhunnya Ieu ieu. sami-sami. Ya tuh orang among yun, Nya cing lila heuh. Kami kaburi, kata Yuk. tadi kepeuting yuk mondok heula teh abi. Ayo among yuk. Yuk. Ngana abi mah rek euy, rek beberes cek mah. Kita nentongnya. Nih aku lupa mah. Senarang beberes atuh. Euy pan isuk geus kaborangan. Abi mah rek beberes atuh cek mah ameng. Kata yang meren abi jeung sahanya. Kan aya serum. Nanya sih kita anya. Itu mah bae atuh di dieu kan abi nya. Abi mah mung jauh jemarana. Abi Nah, atuh itana nih bapak itana we titah ka dieu atuh. Dajek mah abi atuh titah ka ditu. Kumaha tuh nih arurang mah ieu mah among deui meureunnya. Eta mah. Ke marane amung ka ditu ka Malaysia. Udah jauh atuh ita nih, data apa Malaysia teh di mananya? Tapi kita apa bapak ita di mana buminanya? Teu apal da ku cek mah. Kita kumaha mun kalang suai ita nih, lambungnya geus ita teh jadi gelandangnya. Heeh, ita nih da abi mah embung ke babaturan arurangnya jadi gelandang. Kata jadi calu di kumahanya. Heeh, da mah abi ge apaleun, bungina meureun. Cing tong apaleun we nya balik deui nya. Rum nih kumaha acis mah bisa puy deui mah.
tapi nakarunya si Ita mah di dia oge tara jajan kuningan tara boga cicis bapana berarti jahat Ita Ingat mah abi kudu wae ka ditu abi ge embung ngancuk mah cenah hayu cenah ngilu ka indung ka ditu urang neangan bapa maneh kitu cek mah teh jam sabaraha isuk isuk atuh arurang urang ka si Ita Nampo yuk isuk yuk. Ayo nampo yuk. enak mamanya jeung teh abi di jalan Kayak abe dek meko kue ali kata Itanya. nya arurang ieu mah oke nya iya atuh nya abi rek kuis carekan ku emang Ayah gini cik mas kebetulan cuk. Cuk. Nyapa dia? Ke mana atuh? Kemana cuk? iya rek ka mana ke ceu Alah sia naon ngebongkar ceng-cengan mana ieu? teh ieu di Cihaji ke ceu pamere Nah, beti bere mana ki gaya urang henteu. oh ke ceu urang teh rek indit itu mah Ini ke mana? itu nuturkeun ka salaki ceu ka Malaysia Jauh-jauh teuing. oh ke ceu atuh Nya bakal udeng di jalanan. iya urang teh ngaludeng-ludeng diri we ceu da atuh di dieu we urang teh kieu we hirup teh ceu Nih bae we atuh geus we di dieu. atuh ceu da urang teh meuni geus lieur ieu teh ku pangabutuh Nih bae atuh udah sarua urang ge lalieur. teu da hayu cenah aya salakina tuh aya urang teh salakin teu balik-balik ngirim henteu ni kadon lieur Jadi harus nuturkeun ka itu. rek nuturkeun we ka salaki ka ditu ceu Nih, geus we atuh cicing di desa kom nih. Geus atuh urang teh kumaha deui ceu urang hampurannya sok loba dosa ka manis Nih, entong atuh geus we cicing di dieu maneh teh. Abi teh ieu teh geus mikir cuy nya eta tadi teh geus ngundang we sabaraha kali puteran ieu teh indi tongnya tapi urang teh kieu wae hirup teh ceu urang teh yang berubah urang teh sugan atuh kaharupna urang teh nya berubah hirup teh Heeh nya jeung amin aya, atuh mudah-mudahan aya berubah mah ngan nih. Mun di dieu teh maneh deui. ceu nya urang teh wayah Musuh atuh di dieu we cicing we bae jeung urang we di dieu. keceuan nih urang teh da era ngagawekeun wae marane teh Henteu bae teu ngagawekeun. musuh di ngariweukeun urang teh ninda teu genah sebenarnya nama urang teh tapi kumaha deui hirup urang teh kieu we Jadi maneh teh ka ditu. heeh keceuan Rek sabaraha lila? ya bakal salilana we keceuan urang Salilana. heeh bakal natop di ditu mah balik-balik deui ka dieu Ih, maneh teh geus atuh cicing di dieu lamun nyambut orang teh lamun ingat ditu. ka dieu nya lamun keur boga duit kudu hayang ka dieu urang teh insyaallah Di jauh ke Malaysia. Aku kecil hampura pisannya orang itu. Oh, atuh Hampura pisan cuy. pada mengusir pada cicing atuh meni. Jadi kumaha di atuh cuy. Hampura pisannya. Makanya orang teh di dieu teh asup buka keluarga yang maneh teh. Orang tidak kudu kumaha deui. Sama cicing maneh teh atuh meni batik kudu nuturkeun salaki teh. Tapi da orang tuh bisa nyarek ka maneh teh ku urang mah didoakeun aya maneh teh sing gede milik di ditu teh. Sing panggil rezeki maneh teh di ditu teh nya. Ku urang didoakeun pisan pokona mah. Mana teh meuli. Asa Jawa ini teh maneh teh cicing padahal mah di dieu atuh. Untung nuturkeun salaki padahal mah. Baik kurang didoakan hingga dia milik di situ teh ampura urangnya sok nyarekan ke mana yang bahasa tiula mana teh sok nganyukan duit kurang sok dicarekan ampuranya baik kurang didoakannya mana sih gede milik sing kepanggih yang mana itu di situ terjadi sing laki sing ayah sing panggih
ya Allah kecil nun bisa doa Kurang didoakan pisahnya. Ay mana yang kelas bulan pisan mah ka itu. geus kecil da abi teh geus mikir-mikirnya Anu bae we atuh maneh teh cicing di dieu. uca atuh da urang tembung ngapaikeun we marane geuning ngusmus ngajengkelkeun ngusmus si sapo Bener oke deui maneh teh sok ngajengkelkeun. Aku bae urang hampuranya sok nyarekan manehnya. Sami-sami. Hampura pisan urang nyarekan wae. Bae urang didoakeun. amin ceu Naon atuh? Kayak urang bekelanya jangan jajan si kita. Tong kecil geus da ieu ge di barere ku cah haji ku cukup Ada orang huk terakhir ke mana? Kalau ada gua ku kembali parah maju si kujang kecil balik kalau ada gua. Orang boga ampo, Kecil kembali pada pas hamil. lebaran kok yang mana orang mah ieu ridho pisan yang mana yang pengatunya bekel. ya Allah diiman ke urang geuning ya Allah Manehnya sing selamat di jalannya urang didoakeun. Masih kapangi maneh teh jeung salaki. Amin itu. Kok enak ieu kurang nih bekelanya maneh sing boga bekal ka eta jang jajan si kita. nya ceun nuhun bisa nya ceun Oh atuh. Enak maneh rek ka mana deui? ieu rek kasih ku cucu da can kabejaan si cucu Katongo. orang tidak mulai mak geus Geus kabatur. oh cucu ka sujana baca deh Oh atuh juga atuh. Aku kerja. Rek sami-sami tujuh kurang didoakeun sing salamet manehnya. amin ce amin Sing salamet sing ieu sing panggil maneh teh jeung salaki. ce cuma barinya neanganna urang teh Kayak manehnya mun boga milih ka dieu nya. ce insyaallah pasti urang ge ka dieu Heeh, saya kudu inget ka dieu maneh kudu ka dieu pokona mah maneh ka dieu teh kudu geus beunghar amin heueuh. ce pidoana pisan ya Mudah-mudahan maneh ka ditu sing berhasil. amin ce Itu juga tuh. ayo atuh kecenya Heeh, urang ge ce heeh sami-saminya urang hampura pisan. urang ge Sok nyarekan maneh. kece kembali da urang ge sarua ayo ce nya ka bade ka itu heula kasih kucu Heeh juga tuh. ieu ce ah Sok pede. Sarko maneh teh meni. Wah ka unitnya pada mah bae we cicing di dieu atuh sarko. Teu kudu nutur-nutur salaki lo mun panggil maneh teh. Waekeun mendak ka salakina tuh ya bae. Juga sarko kurang didoakeun maneh sing salamet. Sing panggih maneh teh jeung salaki di ditu sing gede milik. Cucu aya teh nya. Cucu. Naon deh kesalaman deui, ah encan kesalaman ieu. Minal aidin ya, hampura sampangi jeung maneh urang kamari mudik karek balik ayeuna teh. oh maneh teh karek balik Anu di jero hayu ih. ya tuh ce Di jero wae yuk, ngopi-ngopi atuh. Iya. Iya tuh sok ngopi teh ya tinggal bubukna nih. geus kece aneh tong sagala diasongkeun da urang mah teh Masih maneh biasana ge sok poporokes kang opi ya. lain mah keur teu hayang ngopi ce Nah, kunaon maneh masalah? itu kece urang teh ieu teh rek pamitan Ka mana maneh? Jauh? Henteu kece urang rek nutupkeun ka salaki Astagfirullahaladzim, ka mana ai tadi maneh? ka Malaysia Malaysia, kau gawe di Malaysia salah kita. heeh Nah, apa dituturkeun? kan kece maneh ge apa gendeng urang hidupna kumaha maneh ge Teu apa tuh kan aing mah tara panggil jeung maneh. Pas balik Kang. Iya tos, iya nyasaran sukut. Atuh. Karek balik aturan. Hah? Teu bae moal naon atuh. Naon iya. Kang minal izinnya Iya, can lebaran cenah. euy can labaran ka Kang urang teh inget wae Ah tuh batur mati teu keneh sekadar ieu ari ieu karek ngelong. anak ieu karek balik lainan Terus jauh wae. karek balik lain di mudikna Heeh, urang teh karek balik atuh bener. Si Akang mah tadi eti bersama kukna. oh Jadi kakaren oge beak. Oh, wayahna ieu bare bubukna baik urang. Kang urang masak gigi alhamdulillah dah Nah, sanu ditongo. Heeh, eta di dinya. Atuh. Bala pisan.
Besok tuh bayar esa laki oge nyari tahu sia teh atuh. Anak kunaon atuh meni da jeung batur mah jeung dulur. Era teuingkeun wae Oh, aya bere atuh. eueuh meureunnan wayahna Ini moal. mah induk minjem duit cenah ada pamitan cenah. Akang urang teh rek pamitan. Nuturkeun salakina. Ada tuh, duitnya depan beak meureun pake meuli baju barudak meureunnan Udah aya we saeutik tadi dibere ku Cah Haji, ku si Kesi, ku si Sapri, ku Cah Imah. Alhamdulillah ku Cah Alhamdulillah ngareupelan. tutunya meni maek ninggalkeun ka dulur nu kitu nu balalager. Ku Cah itu kumaha deui ku urang teh manya we rek ieu wae hirup teh da urang teh ni kamari geuning salaki lebaran. Lain kuna naon urang mah ieu bisa maneh teu manggih eta salaki bisa teu kapangi urang mah jauh. Nara kira cenah. Kira maneh ka itu? Sukan akang. Isu nah mending dadakan maneh. Dadakan atuh. Udah sabenerna mah ieu teh geus di kamari-kamari, urang teh mikir teh geus di kamari-kamari. Indi tongnya. Budak di bawah budak. Heueuh manya we. Atau meni karunya maneh kana naon ka itu? Ya urang teh mapai-mapai beus we ke ceuk. Lamun ke mah tuh saminggu deui meureunnan itu moe jagong garing Bawaon ka itu atuh. Mahan deh atuh mau jagung sia teh lain sakarung. mah dijual heula Nah meureunnan. gitu, mau jagongna baik kayak kurang bere duitna kita aing dijual mah. Baik kecil tong ngarepotkeun ah. Asli isuk maneh teh ka itu. Kecil nih hampurannya urang sok loba dosa ka maneh. Urang ngampura atunya mieun nih. Hampurannya. Maneh ting salamet di ditunya ih. Amin kecil nih Ingat hampurannya. kok maneh teh dikenal tara panggih jeung urang teh enak maneh ninggalkeun jauh ka urang. Kecil urang teh itu pamitan kumaha ka maneh teh urang teh bisa inget wae ka di ditu. Pasti urang pasti bakal ingat wae ka maneh atuh enggak nyangge maneh borongong da urang teh nya ka maneh tangga urang. Hampurannya. Hampurannya urangnya. Ya. Tuh ngampurannya Kecil urang ge hampurannya nih. mana tuh ngeciciwe di dia tuh mana teh sakom lah di dia teh kurang naon emane Kecil atuh. urang teh meunang apa? Atuh nangan gawe di dia atuh naonnya segawe-gawe. Urang teh geus lieur ah meunang geus we nuturkeun ka salaki. Ai kuna naon urang mah ieu eta budak karunya, urang mah dibawa ku maneh jauh-jauhan kitu mas mun kapanggih langsung. Weh si eta mah teh di dieu we jeung urang. Si atuh mah hade manya urang sorangan ka ditu indet aya budak diculkeun di dieu. Heeh atuh da karunya urang mah teu wasa ninggalin lagi budak leutik kene atuh. Cedah si eta mah kuat, budakna kuat, insyaallah moal si eta mah moal ngenges. Insyaallah urang teh sugana atuh kapanggih salaki urang. Amin, amin ya rabbal alamin. Isuk mah teh sawae nu nganter ka itu. Langsung ini sorangan apa diangkat? Ini sorangan urang. Ini atuh kom nih mana teh tong waka atuh ka deui we Atuh. atuh. Si erek jarajab hayu nepikeun ka jalan gede mah. Urang Si atunya. erek jarajab hayu. Isuk urang nyempatkeun atuh urang ngilu ka maneh Atuh ceung. Aing mah dahariwang, maneh eueuh HP eueuh naon deui. Ai HP mah bisa urang teh minta nomor manehnya. Kecil ge we mah hayang rigo mah ka ditu nya jajak urang. Kali eta kabar-kabar ka Cah Haji kan buka minta nomorna atuh heuh. Kecil geus dah urang dipenta. Aya tuh kecilnya Urang urang pisangnya urang. kayak urang geus ka imah. Heeh. Nya ceu urang ieu erek beberes lah di imah. Maneh mun pamati cenah di dieu atuh di mana. Kecil nih da urang teh tuh di waktu ceu. Sok atuh mudah-mudahan panggih doakeun nya cing Amin, lancar di Ceu. jalana, cing buru-buru kapanggih heuh. Hayu ceu nya. Terus sok atuh. Gusti nu agung si Sarkom nyangan salakina cenah karunya aing mah. Coba tuh sama mana? Kom dagoan, kom. Hayu sakang anya urang Hampura pisannya. Hampura abi oge nya. Tong ka eta teh cicing we di dieu. Atuh da urang teh kumaha atuh buni di dieu teh hirup teh kieu-kieu we terus teu boga we duit tinggal sarakeun we batur. Eta tuh hampura pisan kita bahanan. Kembae urang mah alhamdulillah geus. Ye. Ye. Baik, kang ini Sudah kembae. atuh aya sareuti keur ongkos mah tuh. Kembae atuh sakang tong repot-repot ah nih urang mah ngaberat teh sasaha. Gede mah Gede mah teu nya urang hampura heueuh kudu bisa mere saeutik heuh. Samaya cing lancar di jalanna. Urang. Alhamdulillah. Paramanyakan cing di dieu. cara lager. Amin, amin, Kang. Akhirnya Amin. di ditu jeung cager ya atuh di dieu jeung cara lager. Paramasuk kita mah teu di dieu. Maju hirup teh Kang teh kieu wae. Pas kita kada teu di dieu nya. Diurus ku urang. Ade atuh mana budak teh dieu mana ge boga budak doang jangan. Rasa kurang harga si kerum eueuh. Hayu atuh nya Kang je. Ieu ah. Gitu. Assalamualaikum Ceu, Kang. Salam. Iya, apa bisa. Karunya. Masalah kita balik-balik cenah tak akan ulah kitu ieu. Ah, Kan moal da ieu mah aya di lembut. oh kade ieu ngumbara-ngumbara jauh teh si inang di lain. Ka kebon ieu ke sawah urang mah Ka kebon mah. Itu mau nih.
Lewa abi ngucur. Gulu kanu tiung. Masuk. Kasalaki ya teh. Maaf, nasi lain And action. nasi mun kaditu teh rek Membara. lain nuturkeun rek ini asam teh berubah-ubah rup teh kecil Sebab kamu renceu da aya ikatan batin panan urang teh kata batin mun aya kata batin masa teh anjir. mana teh baik kan baik baik gancang Iditna jiraha ieu narisna. Henteu. Sok and action. abdi teh terakhir mantan deui suka si papa bareng ngerti iya manya Sabina ayo na urang ge mah And action. Enggak nih atau nih, Pak. And action. Haji, hampuraja haji. aduh ai mana keuceum nih rek sasapu ka dieu teh mah Siapa nih kami sasapu wae goblok. Tuh ngomong gitu ceu ka dieu we engke mah lamun eta mah kangen ka Ceu Haji mah ka dieu mun aya duit ka dieu urang teh nya lamun geus berubah hirup ka dieu urang teh Goblok seueur. ah keuceum Hampuraja ceri-ceri. cuma barinya neanganna urang teh bae ke mana mun ka dieu teh awas can ba cemas terus tadi teh kenaon Stop. Sok siap. heeh beatin anak pinah geus And action. Apa blog? Paket abi. Artinya kemarin tangga orang. Orangnya orangnya. Ya. Ari eta nitah anu ka atuh rum mawadi rum kamarum. Action. Geus atuh tong ceuri. Bye. Tong atuh. Bye. Urut terakhir. Action. oh ka ditu mah nya Mamun kita jadi